Sifat asih na hate nu aya di makhluk sangat terbatas dan selalu mengharapkan timbal balik. Daek soteh wiridan mun diijabah we kan kitu. Teu diijabah mah teu hararayang teuing. Matak loba doa kadaluarsa. Datang tahun ganti doa, datang tahun ganti doa, terus ganti doa. Geus dibere 10 siki ku ajengan eta anggar keneh begitu, wah ajengan ieu mah teu mati, pinah ajengan. Datang deui ka ajengan sejen kitu keneh pinah deui terus sampai pinahan tungtungna loba ayat kadaluarsa, loba kiai kadaluarsa. Karena naon? Karena asihna diri urang mah mengharapkan timbal balik. Daek soteh ayeuna ngadoa ka Allah lamun diijabah teu diijabah mah pan lobana teu daekeun. Nah, sifat asih anu sapertikeun kieu teu aya wungkul di saha? Di Allah. Urang alus ka Allah teh Allah mah nyaah. Rudet oge ka Allah, Allah mah anger we nyaah. Bersyukur orang teh ka Allah tina nikmat anu datang alus Allah maka urang nyaaheun anger. Kupur kana nikmat jag-jag we Allah kita urang. Kitu ku Allah terus dipikanya keur bahasa lemes dipikanya ku Allah teh. Keur bahasa kasar oge anger ku Allah dipikanya. Kanyaahna Allah teu aya batasna. Teu aya batasna. Matak bahasa nage tercuut kanu hideung teu ponteng kanu koneng. Nah, ia Ar-Rahman adalah sifat tulas asihna Allah. Ukur aya di Allah. Sifat sapertoskeun kitu teh. Maka kusaba wungkul aya di Allah sehingga ia sifat jadi namina Allah jadi asma'na Allah. Matak Ar-Rahman adalah asma'na Allah. Lain dat Allah tapi asma'na Allah. Dan nami zat Allah mah zat anjeunna mah kitu zat pangeran namina teh Allah. Misalkan nami ayeuna dedegan Ustad Iman teh dedegan kitu teh Ustad Iman. Nah, nya datna Ustad Iman teh Ustad Iman namina teh datna nu kitu teh kitu beungeutna kieu ceulina kieu awakna kieu sorakna kieu kitu rigigra kitu sesuai oh eta Ustad Iman misal. Tapi ku sabab Ustad Iman teh bager ya bager ka ditu bager ka dieu bager ka ditu oh bager dilani oh si bager tuh kan gitu nya lamun loyor sok dilani si loyor pasok aya teh atanapi aya jelema nami nama dadang misal punten nya contoh ieu mah contoh kusabab eta dadang teh lamun nyentak jelema ngadeg-deg kabeh ngadenge sorana sora gelap sigana teh ngagibrik jelema teh ningali beungeutna ge pikasieun sorakna badag wajahna pikasoakeun dedeganana jangkung gede kukuna paranyang deui disebut teh wah maung cek batur teh aya maung cenah bieu ngaliwat naon dina pada gagahna dina pada galakna. Jadi kadang pasifatan menjadi sebuah nama. Nah begitupun juga masalah Ar-Rahman. Maka nu dimaksud dina ieu ayat lain dat Allah anu cicing di aras, tapi sifatna Allah anu cicing di aras. Ar-Rahmanu ari welas asihna Allah eta alal arsistawa cicing di aras. Jadi aras ge dipika welas ku Allah, dipika asih ku saha? Ku Allah. Tah sifat Rahmanna Allah ngancik di aras. Lain ukur di aras di diri urang ngancik sifat Rahmanna Allah, di nata tangkalan ngancik, di nasa satuan ngancik, di para malaikat, di jin. Sakabeh makhluk Allah kaancikan ku sifat Rahmanna Allah. Ta eta ayat teh maksudna mah kitu. Ar-Rahmanu alal arzis
tawa nu dimaksud sanes datna Allah tapi sifatna Allah. Nah, terkadang udah paling terteapan ngomongna paling da dilatih. Jawabanna teh pokona manggas we ku sabab Ar-Rahman ieu eueuh di sasaha iwal ki aya di Allah geus berarti Ar-Rahman teh Allah. Cek maranehanana teh. Itu keukeuh sok nemal eta teh. Ku sabab Ar-Rahman teh eueuh di sasaha iwal ki aya di Allah, maka Ar-Rahman teh dimaksud Ar-Rahman teh adalah Allah. Maka Allah cicing di aras. Dijawab ku pribados. Lamun Ar-Rahman anu dimaksud adalah dat Allah, naon atuh maca bismillah make Ar-Rahman jeung Ar-Rahim? Geus Allah kabeh. Bismillah Allah. Tapi nah geuning make Ar-Rahman jeung Ar-Rahim sabab Ar-Rahman adalah sifat, Ar-Rahim adalah sifat. Nami Allah adalah dat. Itu adalah sebuah dalil. Dalilna bahwa Ar-Rahmani di dia lain dat Allah tapi sifatna Allah. Dalilna Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Ar-Rahman itu bukan dat Allah tapi sifatna Allah. Matak dina bismillah ge bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Henteu bismillahi Allah henteu. Dumeh-dumeh Ar-Rahman teh Allah teh, Ar-Rahim Allah teh. Ngasa kitu bismillahi Allah pan teu kitu. Ti Allah na ge teu kitu, ti Rasul na ge teu kitu. Eta teh nandakeun bahwa aya ngaran dat, aya ngaran sifat. Nah kerja anu teu apal mapan begitu nyebutkeun ayana Allah teh aya di aras dalilna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa jempe we urang teh ngaeuhkeun akhirna nuturkeun ka ditu tambahan saeutik nguludan bid'ah, rajaban bid'ah, tahlil bid'ah. Riwah we tungtungna mah sagala bid'ah. Bari memahami kana masalah bid'ah na oge geus salah deui. Salah. Memahami kana bid'ah na ge salah. Lamun ayeuna kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Lamun sakabeh bid'ah sesat, jelema moal anu ka surga kabeh ka neraka. Naon sababna? Salat tarawih berjamaah itu teu dicontohan ku Rasul. Jadi nu ngaran bid'ah teh adalah sebuah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, itu adalah bid'ah. Setiap perbuatan dalam ibadah yang tidak dicontohkan atau yang tidak dilakukan oleh Rasul, tah terus kurang teh dilakukan, tah eta teh bid'ah ngaranna. Ceuk maranehanana. Ya. Itu. Jadi ngaran bid'ah teh setiap pagawean ibadah anu teu dicontohkeun ku Rasul, anu teu dipigawe ka Rasul, terus ku urang teh dipigawe, tah eta teh bid'ah. Contona muludan. Muludan teh hiji pagawean anu ku Rasul teu pernah dipigawe. Sabab Rasul teu pernah ayeuna nyieun panggung, teu pernah menang ajengan cenah kitu. Teu pernah. Taya pagawean teh dicontohan ku Rasul, terus ku urang teh dicontohan. Tiap mulut urang teh muludan, ngariung. Terus ayeuna ngayakeun panggung, ngonang kiai. Terus ayeuna aya pangajian, tah eta teh pagawean anu teu dicontohan ku Rasul. Maka ku sabab teu dicontohan ku Rasul, maka itu adalah hukumna bid'ah. Cek si eta, kada lain cek urang nya, cek si eta. Padahal maranehanana osok ngaji make speaker. Ngaji make speaker pun teu dicontohan ku Rasul. Tuh, ngabid'ahkeun baturna ge make speaker manehna teh. Make sound system. Ngabid'ahkeun ana ge. Iya, mic pengeras suara itu
teu pernah dicontohan ku Rasul. Berarti geus bid'ah. Kabatur ngabid'ahkeun diri pribadina ge geus migawe kana bid'ah. Dek teu ngaco kumaha ari anu kitu. Nah, jadi ngaji dibawa kana rada mikir mah rada ripuh ya teh keur mah geus capek tata mah tunuh hayang geura angeusan bubar geus dina sirah teh. Tapi kan bae minimal jadi doa ke diri orang sararea amin. Mudah-mudahan akidah orang dikuatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sing yakin akidah kolot-kolot orang ulama-ulama anu baheula wabil khusus akidah sahibul karomah di dieu